Cecilia Suhendar. Saya akan membacakan jargon Sunda berjudul Anabet. Hiji mangsa hiji imah hidup seorang budak awewe ngaranna Pipani. Manehna hirup jeung ninina lantaran indung jeung bapana geus ngapunkeun. Manehna boga hiji boneka anu dibere ngaran Anabet. Anabet teh boneka budak awewe. Sapopoe Pipani ulin jeung Anabet lantaran Pipani teu boga babaturan di dina imah anu dicicieun ku si Pipani teh pasohor teueung lantaran imahna teh imah peninggalan zaman Walanda. Mindeng kejadian aneh-aneh di imah eta teh sapertos aya sora barudak leutik anu keur sasarian, aya budak leutik neker lompatan, sora awewe nu tercerik jeung kajabana. Pipani jeung ninina sebenarna geus biasa jeung kajadian-kajadian di imah eta. Aya hiji mangsa si Pipani keur ulin jeung Anabet di kamar. Ninina keur sare di ruang tengah. Manehna teh ngarasa siga aya nu ningalikeun ti jauh. Padahal manehna keur ulin sasorangan wae eueuh sasaha. Ujuk-ujuk anto di kamarna si Pipani teh tutup sorangan. Manehna kasieunan lawas. Sebenarnya ieu teh lain kajadian anu pertama kali dirasakeun ku si Pipani. Manehna geus mindeng ngarasakeun hal-hal anu aneh di kamarna jeung di imah eta. Tuluy manehna manggil ninina tapi teu dijawab-jawab. Akhirna manehna lompat ka kasur tuluy sare. Isukan manehna carita ka ninina kajadian tadi penting lantaran manehna geus teu kuat lamun kajadian jiga kieu terus kajadian. Tapi ninina terpercaya ka si Pipani. Tuluy manehna ngajak babaturan anu ngaranna si Jessica. Keur ulin di imahna sebenarna si Jessica teh geus embungan ulin di imah si Pipani lantaran manehna ge geus nyaho lamun ini imahna si Pipani teh keueung pisan. Jeung manehna oge bisa ningali hal-hal anu gaib. Tapi lantaran si Pipani teh sobat manehna nu paling bager buntuna, manehna indit ulin ka imah si Pipani. Pas Jessica nepi ka imah si Pipani, manehna langsung beringkak. Tuluy manehna ngajak Jessica langsung asup ke kamar manehna. Si Pipani teh mere ningali boneka anu dipikanya pisan ku manehna. Eta si Anabet mimiti ningali boneka eta. Si Jessica teh langsung ngarasa aneh. Tuluy Jessica nanya si Pipani, "Dimana asal boneka Anabet eta teh?" Si Pipani udah teu nyaho dimana asal eta boneka teh. Lantaran boneka eta teh pamere ninina.
lantaran penasaran, si Tiffany jeung Jessica nanya ka Nina si Tiffany. Nina si Tiffany ngajelaskeun eta boneka teh manggi di gudang keur Nina pindahan dulu lantaran lucu. Jadi diberikan ke si Tiffany. Saanggeus diceritakeun, si Tiffany jeung Jessica balik ke kamar si Tiffany. Tuluy maraneh ningali si Annabeth kardiuk di sisi ranjang bari seserian sorangan. Si Jessica nanya ka si boneka, "Kunaon maneh ngaleuweus si Tiffany?" Si Annabeth ngajawab, lantaran si Tiffany teh wanita bogana. Manehna hayang dibalikeun ke tempat asalna, nyaeta di gudang. Tiffany jeung Jessica nyaritakeun kejadian-kejadian tadi maraneh balik ke kamarnya si Tiffany. Nina si Tiffany. Nina sebenarnya terpercaya jeung cerita si Tiffany jeung si Jessica. Tuluy we Nina asup ke kamar si Tiffany. Manehna ningali sorangan eta boneka teh keur seserian sorangan. Annabeth teh nyaho anu manggihan manehna di gudang miwirut si Tiffany. Annabeth langsung nyutrulkeun Nina si Tiffany lantaran manehna teresep Nina si Tiffany manggihan manehna. Tuluy dibalikeun diberekeun ke si Tiffany. Tuluy si Tiffany jeung Jessica nanya di mana gudang tempat Nina manggihan eta boneka Annabeth. Saenggeus dibere nyaho, Tiffany jeung Jessica buru-buru lompat ke gudang. Jessica asup we sorangan. Jessica ningali aya logo budak leutik di gudang eta lantaran manehna bisa ningali hal-hal anu goib. Jessica ningali aya logo budak, tapi aya hiji budak awewe nu keur neangan boneka kaditu kadieu. Jessica manggil eta budak teh. Tuluy manehna merekrut eta boneka. Eta boneka Annabeth teh ka budak eta. Budak eta teh bunga pisan. Tuluy manehna merekrut eta boneka. Eta boneka Annabeth teh ka budak eta. Budak eta teh bunga pisan. Manggihan boneka manehna. Budak eta ngajelaskeun bahwa anu ngaganggu si Tiffany jeung Nina salama ieu teh lain manehna jeung babaturanana, tapi indungna sabenerna indungna anu merek eta boneka ka manehna. Budak eta tuluy minta maaf ka si Jessica jeung ngahaturkeun nuhun lantaran boneka manehna geus balik deui ka manehna. Saanggeus eta Jessica kaluar gudang nyaritakeun naon bae anu manehna tingali di jero gudang. Si Tiffany jeung Nina saanggeus kejadian eta teh keadaan di rumah Tiffany jadi berubah. Rumah Tiffany jadi terkeong dari tara air mengganggu. Akhirnya si
Pani jeung Nirina turut tenang di imah eta eueuh gangguan dari indung si budak eta deui. Sekian pembacaan Carkon Sunda dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.